Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Satu acanna sancana ieu kula hampura pisan ieu teh keur puasa masalahna mah. Keur puasa jadi rada laleuleus ieu. Tapi untung nanti ayeuna teh geus sore burit. Jam 16.48 tere buka, kedeung dibuka. Jeung kedeung di lebaran nih. Kana samingguan deui. Urang lajengkeun bae anu salanjutna nyaeta masih kene perkawis bab Kitabut Thaharah. Selanjutnya nyaeta wal mutaghayyiru bima khalatahu. Lamun dina kitab Dar al Ilmi mah penerbit Dar al Ilmi eta dina halaman 8 halaman 9 dina halaman 9 aya di dinya wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Urang lajengkeun bae bismillahirrahmanirrahim wal mutaghayyiru jeung ari cai anu barobah bima ku sabab perkara khalatu anu nyampuran itu mah hu kana maun minat thahirati tina pirang-pirang anu suci. Hadza ari ieu min tatimmatil qismi eta nyampurnakeun bagian anu katilu. Wa takdirul kalami jeung ari takdirna tina dawuhan kitab. Wal ma'u jeung ari cai al mutaghayyiru anu barobah bi syai'in kalawan hiji perkara barobah ku hiji perkara minat thahirati tegasna tina pirang-pirang anu suci. Thahirun eta nyucikeun fi nafsihi dina dirina itu maun. Ghairu mutahhirin anu henteu nyucikeun kalma ilmu mustamali seperti cai mustamal suci tapi henteu nyucikeun. Wa dzabituhu jeung ari dzabitna palanggeranana itu mutaghayyir anna kulla taghayyurin eta sakura-sakura barobah yamna'u anu nyegah itu taghayyur ismal ma'i kana jenengan cai kana ngaran cai al mutlaqi anu mutlak yaslubu anu nyabut itu taghayyur at-tahuriyata kana pangkat bersihna. Wa ila pala jeung lamun henteu yamna'u maka henteu yaslubu. Palau taghayyaro maka lamun barobah itu maun taghayyuron kalawan barobahna teh yasiron anu saeutik. Palasohu maka ari wajah maka ari cekal anu soheh. Annahu eta saestuna itu maun tahurun eta anu suci libaqail ismi karana tetep ngaranna. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif bima khalatahu kana lapat bima khalatahu ihtaroza eta ngajabakeun ihtaroza ngaiwalkeun amma tina perkara idza taghayyara di mana-mana barobah itu maun bima ku perkara yujawiru anu natanggaan itu hu kana itu maun walau kana jeung sanajan bukti itu maun taghayyuron eta barobah kasiron anu loba. Fa innahu maka saenyana atau maka saestuna maun bakin eta tetep ala tahuriyatihi kana pangkat kasucianana eta maun. Kama idza taghayyara seperti mana yen barobah itu maun biduhnin aw syamin, biduhnin ku minyak aw syam'in atawa naon syam'in teh
Syam'in au syam'in atawa lilin. Wa hadza jeung ari ieu huwa eta ari huna as-shahihu eta anu sahih libako ismil ma'i karana tetep ngaranna cai wala buda jeung teu meunang jeung teu misti naon aya kuna yen bukti naon al-waqi'u anu tumibana fil ma'i dina cai mimma tina perkara yustagna anu henteu butuh anhu tina itu ma kazaproni anu henteu butuh itu ma anhu ti itu ma yustagna anu henteu butuh itu maun anhu ti itu ma kazaproni seperti minyak zafaron wal jasi jeung ku apu wa nahwihima jeung sabangsaning zafaron jasi. Amma idza kana anapun di mana-mana bukti naon at-taghayyuru barobahna eta si cai bima ku perkara la yustagna anu henteu nyugihkeun naon al-ma'u caina anhu tina itu ma katini seperti kacampuran taneuh watuh labi jeung jukut paranjang wan nurati jeung apu wazarnihi jeung lukut wa ghairiha jeung lian ti lukut fi maqarril ma'i dina tempat tetepna eta si cai wa mamarrihi jeung tempat ngaliwatna eta cai wal mutaghayyiri jeung cai anu barobah bitulil muksi ku lilana cicing fa innahu maka saestuna itu maun tahurun eta suci lil usri karana hese misahkeunana wa baqail ismil ma'i jeung tetep ngaranna cai wa yakfi jeung cukup pitaghayyuri dina barobahna naon ahadul ausofi salah sahijina pirang-pirang sifat cai as-salasati anu tilu at-ta'mu tegasna rasana awil launi atawa rupana awir raihati atawa ambeuna ala wajhi cekaul anu sahih wa fi wajhin jeung dina hiji wajh dhaifin anu dhaif anu lemah yustaratu disyaratkeun naon ijtima'uha kumpulna ausop wala farqa jeung teu aya bedana naon baina taghayyuri dina antara barobah al musyahidi anu katingali awi taghayyuri atawa barobah al ma'nawi anu ma'nawi kama idza talatu seperti yen nyampuranana kana itu cai nyampuranana bil ma'i kana cai naon ma perkara yuwafiqu anu ngakuran itu ma hu kana itu maun bi sifatihi dina sifatna maun kama il wirdi seperti cai wirdi cai kembang ros al munqati anu pegat ambeuna ar-raihati raihati anu pegat ambeuna wa ma'i syajari jeung cai tatangkalan wal ma'il mustamali jeung cai mustamal fa inna maka saestuna urang sadayana taqdiru eta ngira-ngirakeun urang sadaya allau kana yen lamun bukti naon al-waqi'u anu tumibana yughayyiru anu ngarobahkeun hu kana itu anu ngarobahkeun yughayyiru anu ngarobahkeun waqi'un hu kana itu maun bima ku perkara yudriku anu katingali itu ma bil hawasi ku panca indra
wa yaslubu sareng nyabut itu mahu kana itu maun atau huriyata anu sucina fa inna maka saestuna urang sadayana nahkumu eta ngahukuman urang sadayana bisal bitohuriyati kalawan nyabut kana pangkat sucina hadzal ma'i ieu cai alladzi anu waqa'a anu tumiba bihi anu tumiba kana itu ladzi bihi dina itu ladzi minal ma'i tina ajur-ajuran naon ma perkara yuwapiku anu ngakuran itu ma kana itu maun bi sifatihi dina sifatna maun wa illa jeung lamun teu yuwapikuhu fala yaslubu maka henteu nyabut itu ma hu kana maun atau huriyata kana sucina walau taghayyara jeung lamun barobah naon alma ucaina biturabi ku taneuh almatruhi anu dialungkeun fihi dina itu maun qasdon dina halna ngahaja bahwa maka ari ieu maun tahurun eta anu suci ala sahihi netepan kaul anu sahih wal mutaghayyiru jeung ari cai anu barobah bil milhi ku uyah fihi di eta tetep dina itu maun aujahun ari pirang-pirang wajah as-sahuha ari pangsohehna yaslubu eta nyabut itu milhun tohuriyatahu kana pangkat suci namaun al jabaliyya anu bangsa watak dunal ma'i henteu anu bangsa cai walau taghayyara jeung lamun barobah naon al ma'u caina bi auraqil asjari ku pirang-pirang daun pirang-pirang tatangkalan al mutanasirati anu muruluk binafsiha ku dirina itu auraq illam tatapatat lamun teu paragat itu auraq fil ma'i dina caina bahwa maka ari maun tahurun eta anu suci alal azhari cakaul azhar wa in tatapatat jeung lamun paragat itu auraq wah talatot jeung nyampuran itu auraq faujahun maka eta pirang-pirang wajah ala sahu ari wajah as-sah an kaul anu sahih annahu eta saestuna maun bakin eta tetep ala tahuriyatihi dina pangkat suci namaun li unsril ihtirazi karena hese ngaraksana an hatina itu auraq walau turihat maka lamun dialungkeun naon al auraqu pirang-pirang daun fil ma'i kana cai qasdon bari ngamaksud wa taghayyara jeung robah itu maun biha ku eta auraq fal madzhabu maka ari madzhab annahu saestuna maun ghairu tahurin eta henteu suci sawaun sarua bae toroha ngalungkeun si jalma ha kana itu auraq fil ma'i kana cai fil ma'i dina cai atau kana cai sahihatan anu utuh au madkuqatan atawa anu remuk wallahu jeung Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah ulang lajengkeun ke deui nya kumargi sakedap deui bade maghrib adzan maghrib